Mama nuju naon? Mama teh nuju ngisikan beas. Ai eta naon? Ieu namina boboko. Ai boboko kagunaanna naon? Kagunaanana boboko teh kanggo ngisikan beas sareng kanggo ngakul sangu. Ma ai atos dikumbah beasna bade dikumahakeun. Santos dikumbah beasna bade dikarihan ku mama anu ieu. Ai eta teh naon? Ieu teh namina citel. Ai citel kagunaanna naon? Citel kanggo ngagigihan ieu beas. Ari santos dikarihan teh beasna bade dikumahakeun. Santos dikarihan kieu teh beasna bade disepankeun kanu ieu. Ai eta teh naon? Ieu teh namina langseng. Ai kagunaan langsung naon? Kanggo ngasakeun di karihan anu tadi ku mama tos digigih. Mama ai eta bade naon? Mama teh bade nyambel. Ai ieu naon? Ieu teh namina coet. Ai kagunaan coet naon? Kagunaan coet kanggo ngarenos bumbu atanapi kanggo nyambel.